Rengse bagian ke-6 ayeuna mangja bade ngaca bagian ke-7 carios nyambung panca tunggal karangan Kileksa. Mugi-mugi dongeng-dongeng di mangja ofisial tiasa katampi kalayan kabingan oge mangja ngaturkeun nuhun di karaosnya para mitra dia manusia kana bungarannya panca tunggal bagian ke-7 masih keneh nya minangkana bungaran-bungaran keneh dacan non teh dugi kana non teh klimakna gitu umi klimak teh aduh naon klimak teh naon atunya para mitra sadaya rarameda sedikitnya nepi ka rarameda gitu nya aduh mangga atuh para wargi dongeng-dongeng di mangga official atau seueur para mitra di playlist upami hoyong tamat maka buka playlist we para mitra eta ge mangga sok sering nanti ningali komentar saya ya gitu dah mantep teh uningan yen terus aya di playlist aya dongeng sanes gitu kumaha cenah dongeng teh deh dicerat kieu cenah sekaligus dongeng gitu sekaligus ada para mitra sekaligus aduh janten upami dongeng sekaligus ya para wargi janten atos nama tah upami hoyong sekaligus mukana dina playlist gitu para mitra didinya bilih teh acan ngadangu ke dongeng dipu ieu di naon teh dibuka para wargi tapi umumnya atos mah atos we gitu nya teu kedah sering-sering teh tapi ya kita ai kanggo hiburan mah teh serius dah sami sareng lagunya lagu sering disiarkeun sering diputer seringnya teh didangukeun dongeng oge nya kitu keneh manganyangakeun bae carios nyambung judulna panca tunggal karangan Kileksa dina bagian ke-7 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng ngadangukeun acara matuh hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna panca tunggal ieu dongeng karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ke-7 para wargi mangga urang teraskeun para mitra nah tiasa atanapi hasil henteu ngarampogna si sawor urang sami-sami hanca ieu dongengna judulna mangga wilujeng ngadangukeun. Ari si sawor harita teges aya di tengah imah rada gugup migawe tugas manehna teu buru-buru neangan barang kalah rarat reret bali ngaleper sok sieun para mitra pribumi nyaring karetek sada beurit di sada kebeg sawor ngarenjag serepet ngalugas bedog ambekan ngahega cadol sia pokna bari culang cileung nyarita rada tarik kadenge ku Ruhada jeung Ruhata duanana keheuleuun ka sawor anu gagabah dina pagawean sawor ngeteyep kana lomari nu kacaangan ku cempor ret kana meja nu aya di pojok breh aya rijen dituruban ku cacempe nempok itu beuteung karasa lapar ceuk sawangan dina rijen dahareun tuluy di deukeutan turubna dibuka ana breh teh seupan hui jeung sampeu sawor atoheun poho kana tugas celemak ngadaharan seupan hui meuni cacamuilan lek diteureuy rusuh atuh jadi kabuhulan leungeun uyup ayap kana rijen nu hiji deui didinya aya batok jeung cangkir seng paranti nginum kulantaran rusuh jeung kabuhulannya nyokotna teu ati-ati gombrang cangkir kana teko kebeg sawor ngarenjag culang cileung bari euleugeg ti koro asarek pegat ambekan heungna barang aya sora nu ngagombrang nu boga imah lilir kadenge ranjang ngarket kebeg sawor ngarenjag deui manehna rikat nyekel bedog melong kana lawang kamar hatena deg-degan serelek hordeng kamar dibuka lol hiji lalaki make kaos kurung panona beureum da puguh hudang ngadak-ngadak ngadadak barang ret ka sawor langsung ngagorowok satarikna bangsat sorana ngageuingkeun tatangga anu geus sare puguh rareuwaseun harita keneh pating korejat cilung jeleng kaburuan bari mawa pakarang nempok itu Ruhada jeung Ruhata kacida ambakna ka sawor tapi teu pikir panjang pelecet lalumpatan nyingkahan balai ari sawor barang nempok kajadian kitu teh para mitra ngan saukur ngahulang tibatan lumpat kalah ngahulang bari buncelik reuwas pacampur jeung keheul ku lalampahan sorangan nu gagabah ulah kabur sia bangsat modal deuleu basun tama luncat ngarawel bedog nu ngagawing dina paku serepet dirugas seak narajang ka sawor hiu kang ditakis ku bedog nimbulkeun kembang seuneu nu ngaburicak basun tama beuki nafsu manehna ngudinkeun bedog nyabetan sawor ari sawor sabisa-bisa ngabela diri bedogna dibubat babit bari hatena lelenyapan sabab geus reuwas kita tadi keneh panon nurut rinat neangan pijalaneun kabur tapi basun tama teu terus ngedesek
Piceun deuleu bakarang sia lamun teu ngagugu dicacag sia ku aing. Basun Tama ngaruntangkeun hate Sawor nu memang kurang wawanen. Teu untupan ngaladenan Basun Tama nu kesit jeung rikat. Sawor bingung para wargi rek nyerah sieun disiksa, rek kabur teu manggih jalan. Akhirna ngalawan sabisa-bisa tapi hal eta mereka sempetan ka tatangga Basun Tama. Nu geus rabul maruru kadinya, kadenge panto hareup aya nu ngagedoran dibarengan ku nu gegeroan ka Basun Tama. Asup dina janela abah keur ngalawanan bangsat ye. Nu aya di luar ngarti opatan paheula-heula muru kana jandela nu geus muka. Kalacat arunggah langsung narajang ka Sawor bedog pating kolepat. Kegendir pating Darius atuh kahawalahan Sawor teh. Cileng luncat ka pojok, lung bedog dipiceun langsung ranggah bari nyarita. Ampun, kuring taluk. Kurang ajar sia, mana batur sia? Basun Tama maju, bari nodongkeun bedog kana dada Sawor. Batur kuring duaan, tadi ngadaguan di luar, ngaranna Ruhada, jeung Ruhata sarta batur saurang deui di guha. Sawor langsung buka rusia. Da memang tadi nage mu ngahiji jeung begal. Teu jauh tina sangkaan, pasti bala si Ruhadi. Ari maneh saha? Basun Tama geus apaleun ka ngaran garong nu tilu. Ngaran kuring mah Sawor dipaksa ku si Ruhada pikeun ngagarong ka imah ieu. Kuring daek sabab kuring diancam rek dipaehan. Beungeus teu kudu babacot deuleu, katungangkeun kokotnya. Sawor nurut manehna nu kangan Basun Tama. Sarta leungeun dikatukangkeun ret ditalian ku Basun Tama. Bari direjengan ku tatanggana nu harita beuki loba nu datang meuni rame silih tanya jeung baturna. Peuting eta lemur teh ngadadak ibur sabab Basun Tama geus hasil newak bangsat hirup-hirup. Sesepuh lemur kumpul harita teh sarerea pada hayang nyaho kana bangsat nu katewak. Pak RT kumahakeun bangsat teh? Cek Basun Tama bari nunjuk ka Sawor nu ngeluk tungkul bari ditalikung. Nya bawa we ka balai desa urang pariksa nu leuwih taliti. Mun tempat si Ruhadi geus kapangi urang jorag babarengan, cek RT bari tulus nangtung. Harita keneh Sawor dijeringkeun ka balai desa diabring-abring ku jalma nu panasaran. Awewe lalaki kolot budak karayang nyaho. Sawor ngarasa sedih sabab bebas tina genggeman begal bet katewak ku urang lemur dina kaayaan keur ngabangsat. Sadatangna ka balai desa Sawor ditanya ngeunaan patempatan begal nu tilu. Ku Sawor dibejakeun kabeh ngan manehna teu bisa jelas dina nerangkeunana. Sabab can apal jalan-jalana da pugu asup kaluar ti guha teh dina kaayaan poe. Sarta can apal kana kaayaan daerah eta. Atuh disangkana ku urang dinya Sawor teh teu daek terus terang. Akhirna Sawor dicangcang di balai desa, leungeun ditalikung dibeungkeut kana tihang. Maneh cicing di dieu isukan pabebeurang urang indit nyangan guha anu dicicingan ku si Ruhadi jeung sabatur-batur. Mun maneh teu daek nuduhkeun, maneh baris diala nyawa ku kami, cek RT bari molotot. Ngalalawang hate Sawor anu geus ipis harepan kana salamet. Harita keneh RT marentah rona opatan pikeun ngajaga Sawor nu geus nyanang tatali. Nu sajen nungtutan baralik deui ka imahna nuluykeun sare sabab harita teh peuting keneh. Dina kaayaan kitu aya hiji awewe salungkar-salingker kanu poe. Teu wani babarengan jeung nu loba, malah mah teu kungsi ngomong sakecap-kecap acan. Padahal nu sajen magalecok nyaritakeun bangsat. Eta awewe nyumput di tukangeun balai desa ngahep-hep deukeut rungkun hui ngadaguan bubarna urang dinya. Beuki lila beuki jempling akhirna nu jaga di balai desa ukur opatan nyatana ronda nu geus meunang pancen ti Pak RT teh nu opatan ngobrol bari arudud nyaritakeun anu geus kajadian. Ngobrolna ngariung bari sila tutug dina bangku teu boga rasa curiga yen aya jalma sejen harita teh para mitra nu ngintip-ngintip. Beuki lila kaayaan beuki jempling hawa katambah tiis. Asa nyerep kana sumsum balung, maklum geus nincak kana janari leutik, harita teh Sawor kacidana langsana. Sabab leupas tina cengkerman begal beti talikung ku urang lemur estu matak nyeri kana hate. Ari ronda nu ngajaga mimiti heuai, sakadang tunuh geus datang, ngagoda kanu keur jaga, panon karasa carepel, sirah geus mimiti lieur kana gawe geus teu sumanget. Met, kade euy lalawara euy akang ngipeureum heula sakedeungnya. Teu kuat ku tunuh ye, cek rona nu pangkolotna. Kituna teh bari nyarane kana tihang teu malire ka baturna nu pating darila. Ulah sare Kang na geus poho kana mana Pak RT, cek Emed. Rona nu tadi nemalan kalah kapeureum bari nyarane, langsung kerek matak jengkel nu nyaksian. Baturna eueuh nu ngomong deui malah akhirna mah nu nyaring teh karisa urang sabab kabeh katarajang raja tubuh. Kumaha ieu teh nya eueuh nu sahurueun. Kolot-kolot teu beunang diandelkeun.
Dititang ngajaga kalah ka molor, di imah we atuh molor molah di dieu. Mun kitu mah aing dah rek sarewe dah sarua tunu aing ge. Cek emed. Tuluy ngagoledag dina bangku. Tapi teu terus peureum da inget ka sawor nu keur nyanang tatali. Koreja tudang deui tuluy dipelong salila-lila akhirna ngomong deui. Wah, di talian ni sawor lah piraku rek bisa kabur. Mending hees cara batur ah, matak tunu-tunu bari ge lah. Goledag ngagoler deui repeureum nurutan batur nu geus tibra. Nempo kejadian kitu para mitra, sawor meuni gregeteut. Hayang bebas tina tatali tapi taya petana da puguh tatali talian pageuh naker. Eueuh hojah pikeun ngejat, sawor ukur bisa kutuk gendeng. Kurang ajar manusia teh. Aing ngamun kieu mah tuh omongan aing deh. Teu dipercaya naon perluna ngabantu ka urang lembur. Yang kabur we lah. Kumaha cara namun hayang kabur ye. Sawor ngilikan suku nu di Borogod tuluy ngagibeg-gibeg awak, susuganan leungeunna lesot tapi kalah ka nyeri. Dina kaayaan kitu ti pipireun balai desa aya nu ngelol nemongan beungeut. Hiji awewe make papakean cara lalaki, baju kamprot hideung, calana pangsi nengahan bitis. Sirah dibengker ku lamak hejo. Kebeg sawor ngarenjag ngarasa reuwas. Bisi omongan manehanana kadengieun ku eta jelema. Sawor ngahep-hep bari melong jajantung ratug sok sieun isukan dihukum gantung. Tapi teu disangka ti anggalna corelat cileng eta awewe luncat ka sawor. Langsung ngalaan tali nu nalikung leungeunna porosot-porosot talina dilaan. Nu akhirna sawor bebas. Malah sukuna ge geus laluasa, tapi sawor teu bungah kalah beuki reuwas panon melong ka eta awewe. Anjeun saha? Ulah kaca carita di dieu mah aya bahaya keneh. Yu tuturkeun kuring urang jati dieu. Ceuk eta awewe bari nuyun sawor sina nangtung tuluy indit. Sawor ngagebeg asa-asa wabuh kana sorana tapi can sidik kana rupana. Manehna hayang tatanya tapi eueuh waktu. Kapaksa ngagugu ka eta awewe lolos ninggalkeun balai desa bari jajantung ratu. Balecet sawor jeung nunulungan lalumpatan ka sisi lembur. Ngajugjug kanu aman puguh we sawor bungah nu taya papadana. Ngan bae hatena ngandung kapanasaran hayang nyaho ka jalma nunulungan ka manehanana. Sanggeus jauh ti lembur sawor nyarita. Heupeuleuh di dieu kuring capek ye. Teu naon ari capek mah da kuring memang geus capek. Tadi dia merenah keur eureun mah. Bari gek eta awewe diuk dina batu panon melong ka sawor. Sawor beuki panasaran hayang sidik ka jalma nu nulungan ka manehna, hanjakal kaayaan ukur remeng-remeng teu sidik keur menengetan beungeut si awewe. Kuring nganuhunkeun ka anjeun, nu geus ngabebaskeun kuring tina siksaan urang lemur. Tapi kabungah kuring moal sampurna upama anjeun teu ngabejakeun ngaran jeung pamatuhan. Saha anjeun teh? Naon maksud nulungan ka kuring taya nu taya harga? Cek sawor daria pisan. Bener-bener hayang nyaho ka jalma nu geus nulungan manehna. Kang piraku teu apal ka abdi, cek eta awewe ayem. Kana sora mah apa, tapi ti tadi ge geus ganyahoan. Tapi hayang sidik we jeung rupana, hayang jelas jeung rarai katutinengan nasanya. Abdi Sutima, tunggal saderek akang. Hah? Sutima? Nah nya nyai. Wah, bagja temen nuhun ditepungkeun jeung akang. Nu keur sakieu balangsakna akang teh. Tapi ke heula akang teh tak can percaya. Nanya ieu teh Sutimah putra Biamah. Sabab teu kaharti ari-ari akang mah da moal bisa los-los ka ieu tempat atuh. Ceuk sawor tetep hati-hati. Bisi kasamaran. Bisi ukur sarua ngaran da rupa tacan sidik. Lalakonna mah panjang Kang mun teu terang kana riwayatna memang moal aya nu percaya. Keun ke urang caritakeun. Ayeuna mah hayu we penting mah. Urang balik heula ka tempat abdi sang Kanjongjon cacarita. Moal sieun kanyahoan ku nulian. Ceuk Nyi Mojang nu ngaku ngaran Sutimah. Tuluy nangtung ngajak indit deui, sawor teu baha manehna nurut kana omongan Sutimah. Ayo atuh. Akang asal akang salamet we ulah beunang ku urang lemur lah. Sarta ulah kapanggih ku balad begal. Wah, Kang aman jeung abdi mah. Dua rumaja lumampah dina kaayaan peuting, beuki jauh ninggalkeun lemur. Urut patempat tepungna eta dua rumaja beuki lila beuki jauh. Nu akhirna anyog ka sisi leuweung. Sorat ciang-ciang jeung cari cangkas menireang. Hawa gunung beuki tiis reg sawor eureun. Jajantung ngadak-ngadak ratug sabab reuwas bit-bet dibawa ka sisi leuweung kacurigaan mimiti datang. Make eureun Kang, yu tuturkeun abdi. Moal aya naon-naon sarta pokona mah moal aya naon-naon lah aman. Ceuk Nyi Sutimah maksa ngajak lempang. Sawor beuki mugen hatena dagdigdug. Urang rek ka mana ieu teh los-los ka sisi leuweung Nyai? Ari anjeun manusia atawa ibri teh palang siang aden-aden lah. Nu pura ngasumeong, sawor teu asa-asa nyaritana. Dibarung ku hate nu bingung.
Oh, peda dibawa kasih si leuweung ulah kaget Kang, ulah sieun. Satar sing percaya ka abdi akang moal di kumaha. Sarta kasalamatan jiwa akang dijamin ku abdi. Pokona mah dijamin aman. Yuk lempang deui sabab abdi mah lain ipri. Manusa nyen teh? Bener abdi mah manusa cara akang. Tapi nawa ya kilos-los kasih si leuweung atuh. Mangani teh leuweung tutupan, akang mah moal milu ah. Sieun teh mah cilaka ke, wayahna we lah moal bisa mulang tarima. Sieun pokona akang mah. Sawor Malik rek ninggalkeun si leuweung da teu percaya kana omongan Sutimah. Sutimah keheuleun sabab asa teu dihargaan haok nyentak. Kang Sawor, rek nurut moal, mun teu nurut awasnya. Tuh danya sidik pisan ngomongna kasar ka kuring ye. Sedengkeun Sutimah di kuring moal daekeun kitu. Salilana sok adab jeung sopan. Sabab nyaho tata krama kanu jadi lanceuk. Moal ngilu kuring mah. Kajedek balik ke sorangan ha. Tuluy ngaleos. Kurang ajarnya teu beunang dipikannya ah. Sutimah beuki ambak sakilat luncat bari ngayunkeun leungeun ka tuhu. Pak punuk Sawor diketig solontod bru Sawor rubuh nyuuh kana rungkun euri. Aduh ampun. Sawor ampun-ampunan bari ngararasakeun ka nyeri. Tetempuan ranyai para mitra kararoneng. Bumi alam asa tibalik tungtungna asa inget asa henteu pipikiran selang-seling. Nyu Sutimah teu ngomong deui rigidig Sawor dipanggul gedig indit asup ka jero leuweung. Ngajugjug ka tempat nu aya di tengah alas. Hate Sutimah rada jengkel tapi oge ngarasa atoh sabab bisa manggihan anu jadi lanceuk sarta bisa nulungan dulur anu keur tunggara. Para mitra anu mulia teu kacaturkeun di jalana samemeh bijil pajar. Nyi Sutimah geus tepi ka saung Akiwanara. Langsung asup sarta nuna Sawor dina bangku. Korejat Akiwanara hudang tuluy melong kanu ngagoler dina bangku. Sahaja ite nyai, nah ka dieu mah walalaki. Keur naon ieu teh nyai? Ceuk Akiwanara bari mencerong heraneun. Sabab nu dibutuhkeun ku Akiwanara mah pakean jeung dahareun butuh uyah jeung paneker. Aki hapunten samudayaning kalalepatan abdi. Margi rumaos teu tumut kana parentah, abdi kapaksa ngagagalkeun niat nu saleresna. Margi kagoda ku ieu jajaka. Amuing. Bogoh nyai teh? Henteu. Teu pugu atuh mun teu bogoh mah keur naon make dibawa ka dieu. Matak ngaheurinan we atuh ge di dieuna. Pokona mah ieu teh kumaha ieu teh. Jadi jeung matak nyapekeun ka urang nang ge teh. Moal ki abdi mah ngajamin. Naon sababna make kumaha wani nyarita kitu? Ieu teh lanceuk abdi nu kungsi disanggemkeun ka Aki. Ieu pisan nu ngaran Sawor nu jadi andalan abdi. Sutimah ngajelaskeun. Ngeunaan Sawor atuh ngagak-gak Akiwanara ngadenge kitu mah. Nuhun atuh nyai nuhun. Kaharti ayeuna mah Aki ge milu bunga. Tapi nya kunaon ngalempreh wae cenah. Akiwanara ngahuleng ka Sawor, mureleng ka Sawor nu ngalempreh dina bangku kapaehan. Abdi kapaksa ngabuntukeun jalan getihna dina punduk. Bari sakalian ngajajal pangajaran ti Aki nu kamari. Hasilna matak gumira Kang Sawor ngajungkel teu walakaya. Urat pundukna beku ki. Ceuk Nyi Sutimah semu agul sabab manehna geus mibanda ilmu-ilmu warisan Akiwanara nu geus diulik sawatara poe ka tukang. Oh kitu. Syukur atuh. Syukur teh lah hidup teh calakan. Diajarkeun sakali langsung telap. Tapi nya make tega kikituan ka lanceuk sorangan. Pedah naon atuh asa tega-tega teuing. Manehna can percaya yen abdi adina. Sabab can sidik kana beungeut abdi basa tepi ka sisi leuweung manehna mundur. Sarta nyangka ipri ka abdi pedah asup ka daerah anu ieu kaayaan peuting. Kulantaran manehna rek ngejat kapaksa ku abdi dikitukeun. Oh kitu. Kaharti adu ari kitu mah. Cing lilirkeun sugan bisa ngubaranana. Akiwanara jiga nu hayang nyoba kana kabisa Nyi Sutimah. Nah bisa atawa moal ngubaran jalma nu keuna ku elmuna. Aki, hapunten nu kasuhun abdi mah teu acan sanggem kanggo nyageurkeunana. Nyangakeun we ka Aki. Nya atuh wani-wani ngagunakeun nyarican bisa nyageurkeun mah. Kumaha mun teu tepung jeung Aki pan riweuh meureun. Sumuhun sadaya-daya abdi mah rumaos lepat nanging kapaksa. Nya heueuh kajeun atuh. Keun urang ubaran ku Aki. Ngan isukan kudu latihan deui sing suhud. Ilmu nu tadi kudu dipibana jeung paranti nyageurkeunana. Mangaki kahartos ku abdi oge. Harita keneh Akiwanara nyageurkeun Sawor ukur diusap pundukna ku dampaleungeun.
Korejat sawor hudang luak liuk siga nu kakara hudang sare. Gigisik bari mikir ret ka Aki Wanara ret ka Sutima. Ayeuna masih di kacaangan ku cahaya cempor nu meletet. Nyi, geuning tepung deui jeung Akang. Ieu teh di mana? Sawor sidikeun ka Sutima ayeuna mah da kacaangan. Akang aya di tengah leuweung di tempat abdi, kumaha geus inget? Naon nu karasa? Sutima bunga hatena regreg. Akang mah teu naon ngan rarasaan teh asa ngimpi we teh. Akang teu ngimpi sabab aya di alam nyata. Manganepangkeun ieu pun Aki. Jenenganana Aki Wanara nu ngageugeuh di ieu leuweung. Sawor neuteup ka Aki Wanara jajantung ratug. Hate kabaku kaheran jeung kapanasaran. Solongkrong munyungan ka Aki Wanara gap di tampanan bari seuri. Bagea anak inggih teh lanceuk nyai teh ya. Rezeki abdi pun sawor. Geus nyaho ali kana ngaran mah Aki teh. Da sok dicaritakeun ku si nyai ngan ari kana lupa kakara nyempo ayeuna. Nuhun ayeuna ditepungkeun di dieu, urang bisa diungung pulung disaung jeung Aki. Tapi Aki teh panasarannya kumaha mimitina pangna bisa patepung teh. Ieu ki abdi teh ditewak urang lembur ditalikung dihijikeun jeung tihang. Omongan nama enjing bade dibawa ka leuweung. Kudu malurus sayang begal mun teu hasil abdi bade dipateni. Abdi teh bingung sabab kasangsaraan teh estu teu aya kenat-kenatna. Matak pondok pangharapan, tapi teu disangka-sangka torojol hiji istri nulungan. Nu salajengna abdi dicana ka dieu. Orang istri teh pun adi, tak kitu nu kaalaman ku abdi teh ki. Sawora nerangkeun. Pangalamanana atuh Aki Wanara meni unggut-unggutan pok nanya deui. Ali pangna papanggih jeung si nyai kumaha ieu teh? Pun adi nu langkung uninga da abdi mah tos asa linglung malih mah abdi ge bade naroskeun ka pun adi kumaha mimitina pangna tiasa kieu teh. Mangga we urang sami-sami ngabandungan. Oh, jadi kitu sok atuh nyai. Terangkeun ka dinya nya kumaha mimitina pangna bisa kitu teh. Aki Wanara ngareret ka Sutima. Kieu ki abdi teh tadi lebet ka hiji lembur anu ngaranna mah teu acan kanyahoan. Maksad bade ngajalankeun tugas ti Aki. Milari uyah sareng paneker supados gampil mirun seuneu. Nanging nembe oge bus ka lembur abdi nguping anu surak meuni rame. Lajeng diburu horeng teh aya nu marawa babandang. Ditalian dikatukangkeun abdi ngiri ngabring sareng urang lembur sasalingkeran dinu poe. Bisi beungeut kanyahoan ku batur, sadaya kajantenan di eta lembur ku abdi disaksian. Malah makang sawor dicarekan ku RT ku abdi ge ka kuping. Harita abdi usaha sate kapolah sangkan sidik kanu nyanang tatali. Barang diteges-teges tetela kang sawor, atuh teu mikir panjang harita keneh abdi nekad. Sejanulungan kang sawor, maksad abdi laksana kalayan lancar tak kitu carana tepang teh ki. Ceuk Nyi Sutimah ngajelaskeun riwayatna, atuh puguh sawor atoheun asa dijait tina kaluar. Geuning kitu riwayatna teh ki. Oh, nya kaharti atuh ari kitu mah. Syukur pisan ari kitu mah. Aki ge milu legreg. Tapi Aki can sugema ari ujang teh naon sababna make lunta nepi ka lembur eta. Na satujuan jeung si nyai? Teu kitu satujuan, malih mah teu kantos terang yen bade kieu. Maksud teh kieu ki. Kumari abdi teh gaduh ka nyeri ati lah. Lajeng abdi mikir nu putusanana abdi bade milari ilmu pangaweruh. Pikeun males pati ka musuh-musuh abdi. Soalna mah sejago guru bade milarian ilmu kadugalan, kagagahan, kasaktian kanggo numpes musuh-musuh abdi, nanging teu acan hasil abdi teh kitu. Oh, kitu. Mun kitu mah satujuan atuh jeung si nyai. Sabab sarua hayang neangan guru, pikeun nyambahan pangaweruh. Si nyai mah aya bagja bisa jepung jeung Aki sarta geus ngamimitian diajar. Bisi urang si ujang hangjaja mah pek wae geus aya nu napel dina dirina. Sarta ku Aki geus diandalkeun lunta ka lembur. Teu melang ngaleupaskeun sabab geus bisa ngajaga diri. Aki Wanara reueus boga murid anu calakan. Kutan kitu paingan si nyai jadi kesit jeung wanian, sawor olohok. Hatena milu bungah sabab adina geus aya parobahan. Eta sadaya jasa Aki, Nyi Sutimah imut hatena sugema. Ari nyai kumaha atuh pangna bisa ka dieu? Barabat Nyi Sutimah para mitra nyaritakeun lalakon hirupna ti mimiti lunta ningalkeun lembur. Nepi kadanget harita sawor unggut-unggutan ngadenge kitu. Ketir ngadenge lalakon adina para mitra sadaya. Anu sarua mata kreuwasna. Atuh para mitra harita sawor tuluy nyarita. Oh, kutan teh kitu nya. Loh, nuhun atuh ki abdi bingah haritos puguh kieu mah.
Kumaha bangga bade ngiring ngararep di dieu. Sakantenan bade ngiring diajar. Sawor kabitaeun hayang diangkat jadi murid Aki Wanara. Nya wae ari daek mangan aya syaratnya ujang. Naon syaratna ki? Abdi sayagilah kamu nyumponan eta syarat. Mun rek jadi murid Aki, ujang teu meunang balik ka lemur. Sarta kudu daek ngajalankeun sakabeh parentah Aki. Rek pai, trek beueur kudu tetep tumetep di dieu jeung Aki. Nepi ka Aki pae. Gampil atuh lah. Sanggam abdi kieu lah. Naon susah na cicing di dieu sabab beli sorangan geus teu betah di lemur teh. Teu pada rugu pokona mah. Cek Sawor. Beuki sumanget asa geus tepi kana tujuan. Tah syukur atuh. Harita para mitra Aki Wanara nyarita deui. Tah syukur muga-muga ujang jeung Nyai bisa silih belaan. Bisa silih talingakeun, silih bantu dina ngudag cita-cita. Ngan Aki teh panasaran kene, hayang kumaha ari ujang. Di mah yang laksana ngabinasa si Bohek we, si Surajaya jeung balad-baladna ditambah ku musuh-musuh abdi nu sejen. Cis, Kang Surajaya mah ulah Kang sabab eta teh pisalakieun abdi. Nyi Suti mah teu euleum-euleum nyaritana. Hatena melang bisi Surajaya dipateni ku Sawor. Akhirnya moal ketang. Surajaya moal dipateni, moal diganggu. Ngan rek diolo sate kapolah sangkan daek kawin ka Nyi Suti mah. Tak kitu cita-cita abdi teh ki. Cek Sawor menerkeun omonganana. Hehehe, syukur. Syukur muga-muga sing laksana sapanaja. Aki moal bisa ngabantu pikeun ngahontal eta cita-cita, tapi Aki rek mere bakal mangrupa ilmu-ilmu nu mati jeung ilmu-ilmu ajian-ajian nu sakti. Ku jalan kitu muga-muga cita-cita ujang jeung Nyai baris kahontal. Atur nuhun ki abdi nampi. Sawor marah mai bakat kubunga. Heueuh syukur heuk isukan urang ngamimitian latihan. Aya geuning geus subuh Nyai. Manuk-manuk geus recet di sarada mapag fajar nu hibar di beula wetan. Jung atuh geura mirun seuneu tuluy naheur cai. Laki ge hayang nginum cai haneut. Mangaki ongko abdi ge lapar deui. Nyi Suti mah tuluy kaluar ti saung. Rek mirun seuneu ari Sawor can pipilueun digawe. Manehna tumamu keneh sarta awakna karasa nyareri. Beuki lila kaayaan beuki caang malah akhirna mah berai beurang. Manuk-manuk jeung sasatoan leuweung sejena rame di sarada. Dang daunan kadenge pating korosak katebaku angin gunung. Poe eta Sawor dikubaran ku Aki Wanara. Dibere obat nu dijieun tina akar-akaran nu dicampur jeung kulit kai nu ngandung hasiat. Aki Wanara memang ngahajang ngulik ubar-ubaran kitu sabab manehna sadar dina hiji mangsa bakal butuh ku ubar. Tetela jadi kanyataan. Sawor bungaheun sabab awakna karasa seger malah mah tanaga pulih deui. Geus sanggup mantuan digawe. Poe kadua Sawor langsung diwarah ku Aki Wanara. Dilatih kana rupa-rupa pangabisa sangkan jadi jalma nu kuat jeung gagah. Pikeun ngahonta cita-citana diajar babarengan jeung Sutima. Sarta munyiar kadaharan di lemur-lemur sok bareng. Aki Wanara beuki regreg sabab boga andelkeuneun anu ngarora. Cag tuna heula lampahna Sutimah jeung Sawor anu geus tetep tumetep di tengah leuweung. Babarengan jeung Aki Wanara. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Surajaya jeung kanca-kancana. Samulangna ti Batawi, Surajaya inget kana kahayangna, hayang buru-buru boga pamajikan, nuluyu jeung implenganana. Kulantaran haben wae dilamun akhirna dina hiji peuting Surajaya ngimpi. Eta impian kacida ecesna. Dina hiji pituduh keur Surajaya sangkan buru-buru menang jodoh anu memang jodoh ngajodoh lahir batin. Sanggeus mikir leuwih asak, Surajaya nyaur si Bohek rek diajak badami. Ngeunaan tujuanana, harita keneh si Bohek nyampeurkeun. Nyumponan panyaur ti dunungan diuk meneko hareupeun Surajaya. Sayaga pikeun narima parentah. Bohek, kumaha pagawean geus beres atawa acan? Berantos ye, margi tos dibagi-bagi ka sadayana padamai kitu. Syukur atuh, kuring jongjon ngajak ngobrol ka maneh. Tapi kuring rek nanya sarupa deui, kumaha ari si Sawor jeung baladna? Nageus aya bejana atawa acan? Tu acan aya wacocan jeung nu pina mah kayabur teh si Geju teh. Sabios lah, teu geus aya mutan nu kitu mah da abdi ge sangem ka nyang hareupanna teh kitu. Ayeuna mah sumangga geus saurkeun. Bade aya pikir saeur naon kitu bang nyaur ka abdi teh. Si Bohek geus hayang ngadenge kana parentah ti dunungan. Poe ieu kuring lain rek nitah tapi rek ngajak badami. Lamun maneh geus ngarti kana kahayang kuring tangtu engke bakal narima parentah nu kudu dijalankeun ku maneh pribadi. Tupi kapal aja dan balik dijalankeun ku abdi teh naon kitu. Bohek kahayang kuring can kacumponan. Sabab usaha-usaha geus dijalankeun teu mawa hasil.
malah kalah mawa balai nu matak pusing kana pikiran. Contona awewe urang Cisaga kalah matak nyilakakeun. Ayeuna kuring rek nanya ka maneh, sanggup keneh ngusahakeun awewe nu cocok keur kuring? Surajaya terang-terangan ngabejakeun maksudna. Sabab eta nu minuhan pipikiranana. Bos, perkawis eta den. Gambil atuh. Kandun milari bela kanu sanes lah. Lega dunya teh den lah, teu kedah naon teh. Kalau hiji wae kitu. Aya bari paos. Mun eta teh sun dunya teh mun teh. Deui sagede ieu sun daun kelor kitu. Hagedah kumaha tuh abdi teh. Nya palai nu kumaha tuh istrina nu jangkung, nu penyek, nu lenyang, nu dempron ada lebih nu kumaha. Jawab heula sanggup henteu. Sanggem den. Jawab si Bohek tandes. Syukur sanggup. Ayeuna kuring rek mere beja ka maneh ngeunaan hiji impian anu gede hargana keur kuring. Ngimpen? Nang ngimpen naon aja nya? Peuting tadi kuring ngimpi tepung jeung hiji mojang. Anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina moronyoy siga bentang kaberangan. Bukna galing muntang hideung bangbara socana cureuleuk, bulu soca carentik. Halis ngajepat ngajeler paeh damis ngadaun seureu. Angkeut lir endog sapotong, pangambung mancung matak deungdeuleun. Sarta taar teh jamen terangan. Mun ngiceup siga ngagurilap, mun imut jiga nu kareueut, mun ngarenghap matak ngalenyap, sabab boga ngoyagkeun dua gunung sakembaran nu peungkeur pikabitaeun. Cing Bohek, teangan eta istri jiga kitu. Sabab kuring moal adae kanulian mun teu laksana ka eta istri. Surajaya kawas nu kaedanan. Geus kumejot hayang tepung jeung istri nu ditataan bieu tanana. Si Bohek para mitra teu buru-buru nemalan manehna ukur ungeuk-ungeukan bari mikir. Nyipta-nyipta hiji mojang nu kaayaanana kawas nu dicaritakeun bieu. Si Bohek can kungsi manggihan nu kitu jeung teu pati apal kana rupa anu kitu sabab taranitenan unggal bagian. Kadenge henteu dewek nyarita Bohek. Kancana den ka kuping masih. Nanging ka mana atuh milarian istri nu cara kitu teh? Margi kageulisan hiji istri teh sok aya wae kirangna den. Aya nu panonna cureuleuk irungna mancung ka jero. Aya nu galing muntang pipina ngadaun taleus. Aya nu halisna ngajeler paeh ceulina rebing atuh jiga ceuli kelenci. Is. Manehna sok salah ka mana wae ngomong teh. Kuring mah teu nanyakeun nu kitu hayang naho, na sanggup atawa henteu mun anu cara kitu. He, ai milarian mah sanggem teh. Nanging hasil sareng henteu nama teh, teu bantu nangtoskeun teh. Atuh saja beli kitu kedah ka mana milarian istri anu sampurna cara kitu. Abdi mah bingung teh. Bohek aya tanda sejen nu baris ngababarikeun dina neangan. Naon tawisna teh? Bohek curingha. Eta istri ngakuna ti Padepokan Parewulung. Putra Resi Kalajati. Tah kitu ceuk ujaring impian. Cing di mana ayeuna Padepokan Parewulung? Kumaneh kudu diteangan sarta tepungan Resi Kalajati. Buktikeun kumaneh naha aya atawa eueuh. Demi ngadenge eta caritaan si Bohek ngahulang berat teuing para mitra sadaya tugas teh. Sabab saumur hirup kakara harita ngadenge aya Padepokan Parewulung. Kitu deui jenengan resina asa aneh kadengena can kungsi manggih beja. Para mitra kaum dangu, barang ningali kayan si Bohek ngahulang, Surajaya tuluy nyarita. Kuring ngarti maneh tangtu seunggah ngajalankeun ieu tugas. Tapi ulah salempang kuring moal maksa kanu embung ngan kuring tetep rek neangan eta istri. Mun maneh teu sanggup, kuring rek nitah nu sejen da jelema maloba. Surajaya ngaruntagkeun hate si Bohek nu harita memang keur bingung si Bohek buru-buru nempas. Den, mugi ulah rengat gali we den lah. Sanes abdi teh sanggem sunanging nuju ngemut heula teh nu langkung asak. Margi jenengan Resi Kalajati teh asa aneh ka kupingna kitu. Asa nyame ayeuna aya wartos teh kitu. Nanging sanaos ayana di tungtung langit ge moal burung di jugjug abdi mah kitu. Jadi maneh sanggupnya? Sanggem teh tangtos bade difungsi. Syukur. Syukur mun sanggupna kuring reugling. Tah ayeuna kieu. Mun maneh sanggup isukan kudu init mawa bekal sacukupna. Ari pagawean nu geus matu pasrahkeun ka Mang Kayim sarta bejaan barudak kabeh. Maneh teu meunang wakabalik mun can hasil. Kitu tugas teh. Upami saebeun bakal kumaha den? Si Bohek hariwangeun sieun teu manggih dahar. Bisi beakeun duit di perjalanan. Maneh rek dibere duit sacukupna ditambah ku perhiasan keur persediaan. Mun duit beak eta perhiasan jual. Punten nya. Abdi mah dia usul sakedik teh. Si Bohek ngawani-wani maneh sabab aturan tidunungan kurang kaharti. Usul naon Bohek? Yang coba nganggo aturan itu mah halang usah dipasihan batas we waktos. Nah 2 sasi kitu, 3 sasi atau lebih 3 sasi. Pami abdi teh dongkap dina waktos sasi kalayan teu hasil. Abdi sanggem narima hukuman kitu. Mangga we tangtosin ku aja kedah kenging dina waktos sakumaha kitu, 3 sasi atau lebih 6 sasi. Nangtang maneh teh Bohek? Surajaya ambakkeun. Teu pisan-pisan ka lumaksan nangtang den.
Hindi, kumawandun gitu adin. Kumawandun saja peda eta we langkung abot tu pami kedah hasil mah. Marginu din dengan resi kalajati teh acan kantenan ayana gitu. Kitu dia padepokan parewulung. Kumaha pami teh aya bukdosna, tangtos abdi teh kedah ngidar salamina. Sedang bakal sanaos seueur ge da aya saepna den. Da ku bari kitu abdi mah milih di ugar ku waktu supados puguh nyamutanana kitu. Waktu nase.